Jadilah kuari orang bisa ngaca dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ke sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kada sorga. Caki bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae, coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur, edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul, tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih, engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu kebenaran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na, tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Ki Bahlul. Hae sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh, kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda, naik onta, himar, ieu paeh kudana. Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda. Kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakan aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing mah hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap. Panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki, yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Bahlul neuk milu ka mana? Moal milu ka mana aing? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan sajeuna. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Caka teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener, cinta Allah. Raja cinta dunia, edan bener. Geus loba omong cek raja teh balik ayo. Akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus we tumpakan sia balik ke mahnya kabeh udah teu kaget Bahlul bisa ngahirupan kuda atau aing kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nya harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku gawean si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo
bawa ke itu kaleuweung emang kunaon gitu kubur aya abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup balul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ya kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda haju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi kenaon sia ngubur kuda aduh aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong kita nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teteh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka ditu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we iya kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal mau licin cerikan nya mal hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana ya macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anakna aya di saya ngada wudu orang maca yasin kan ya tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeun sok hirup paras sok hirup aya tah badak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai beh ditepak naonna tepakeun coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek jeung bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka Gentur teureun-eureun uzara ka Mama Kresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunangeun kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we tah kula jarah deui tahun kitu 98 zarah deui ka dieu ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah can ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib
Masya Allah Karim. Nah ikir cerita ahli Allah Bahlul udah nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat. Abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masanten ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter. Ki Muhyiddin berarti adikna Kiai Didina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantena. Nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh Samarkondina luar biasa santri kula ge sepagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pan ditakrir baru takrir Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji Samarkondi ngaji sulam langsung tara deuleu takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu cerita otak we leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh qauluhu qauluhu komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng Masya Allah encan angges wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka Masya Allah isi sanu mere sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan kadiekeun diberikan bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalnya maca kitab ya nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing geus sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan Masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abuya Cidahu Masya Allah kula bae ge ngaji ka dinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jasuna nyaho dina fikih teh jasuna cara makena gelas santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh Masya Allah eta Buya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui teh geus kaing ieu guru Buya kain nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu
maca waqiah bagi kolot jadi bagi poho lamnya kunil teu salah si ieu tabarok gitu lah osok kos gitu tah kunaon tah barang datang ka ditu disurah ku buya bener di mobil majaknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak kasih tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri lain goreng emang hese tipikal tipe wali Allah subhanahu wa ta'ala malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli Allah subhanahu wa ta'ala dongeng politik capek dongeng ekonomi teu kebedag ku urang dongeng budaya moal aya anggeusna tapi dongeng wali Allah seputar ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu siga nu salah padahal teu omonganana sakecap nyata omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan terus sepanjang masa aya bae sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang senangan manehanana di jero kubur sebab salat henteu puasa henteu ngazakat henteu ngeunaheun kan nikmat istirahat dari makan sampai teu salat bahaya teu puasa komo teu zakat bahaya gede tah lamun hayang ngeunaheun istirahat paeh nikmat tuh ari anu ngarora mah meureun mun ditanya maot teh wajar moal waka ulah waka ieu mah nu kolot bae kira-kira mah haji lamun isuk paeh daek geus kolot teu garepkeun naon deui maksudna naon deui masih embung keneh bae tanu mantak embung ditanya paeh teh lantaran nyana henteu pede henteu percaya diri di jero kuburan bakal senang tapi lamun waliullah mah para solihin para jelema-jelema muqarrabin beuh ditanya kumaha lamun maot isukan ulah isukan ayeuna kunaon eta ku percayana diri bahwa di jero kubur teh senang nikmat ngeunaheun bahkan waliullah mah loba anu ngadoa ka Allah Gusti lah ieu pamaningan beresan bae abdi mah daripada panjang umur tambah dosa maning ayeuna mun sakira-kira ayeuna geus dihampura dosa urang macan orang pan ngadoa kos kitu nya orang mah ya goni agni Gusti bere kasugihan abdi Gusti ngadoa ongkos sugih henteu pan iya karim tuh batur mah paeh teh maot teh diharapkan sebab nikmat kunaon eta ku kayakinan di jero kubur teh aya naimul qabri aya kesenangan kubur di jero kubur teh aya naimul qabri kesenangan kubur ku yakin-yakinna di jero kubur aya naimul qabri ahli Allah mah ahli Allah di mana ditanya maot siap biasa Aisyah mah lantaran teu boga kayakinan bakal senang di jero kubur teh. Kayakinanna ka nu hiji deui teh azabul qabri. Di jero kubur teh aya siksa kubur tah. Ketika manehanana ditanya, "Daek mengaji pae ke heula." Emang kunaon? Aing mah kadinya yakinna. Sebab naon? Sebab ketika pilpres ilu kampanye kabere duit ku pamarentah eta duit eta pan jadina bahaya ka jero beuteung moal pede ai kiai onam ieu tangkorakna ieu itu emang duit bener eta kos kitu geus teu pede
dagangnya nate dagang karung pernah dibalikin deui sa mobil kunaon eta dioplos eta kan berarti tanda-tandanya nak keyakinanna kana siksa kubur ya salat Jumat ge salat Jumatnya mah dikhawatirkeun kulang remburna sebab naon atuh asup ka masjid ninggalkeun sendal jepit balik sendal kulit iya banyak berarti kan keyakinan asana aing mah kanu hiji deui masyaallah atuh kumaha pagaweanana ja pamarentah teh pamarentah ulah sakelas menteri ulah sakelas di provinsi ulah sakelas di kabupaten di kelas desa bae di kelas desa RT mau ditanya saya kira-kira ka surga apa ka neraka ulah ngomong kos kitu lain gitu ieu mah keyakinan lah ulah ngomong kos kitu emang kurang lah ulah teu boga keyakinan coba tanya santri sia lamun isuk paen dia siap ih santri mau ditanya siap kun isuk paen siap aing mah emang kurang gitu atuh deuk naon jeung kebel ge susah bae aing mah lain boga keyakinan aing mah ngaji unggal poe salat unggal poe puasa osok jika awewe aing masuk peureum kotok oh boga keyakinan mantap paeh teh ya indah masyaallah mantap aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter maknya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter setiap wali pasti alim teu setiap alim wali setiap rasul pasti nabi teu setiap nabi pasti rasul henteu umum khusus bitlak nah aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh emang kunaon harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirnya kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba tuh cak pemajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angga ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi Bahlul teh kan edan nya edanan Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadeurna ku budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan
pan hari ieu mah edan asli. Edan asli ya. Edan dunia, edan cewek, edan teh karena edan asli. Aya kacaritakeun ge aya ge nu edan cenah Bahlul, coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng gitu. Loh, nya edan lempeng ngomong. Ih, coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah. Tapi lamun soal dunia, kerajaan, tahta, wanita nyana mah edan beneran, teu hayang. Tapi lamun cerita syariat, cerita agama lempeng nyana mah. Coba orang bawa ka ditu. Ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan. Begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon? Matak dinasehatan. Iya nyana sediheun. Boga anak, harapan nana lalaki eprak awewe. Aju. Nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan, ku pelawak, ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan. Sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan? Ya. Kecil nganasehatan kos kitu mah. Siap. Tah Bahlul naon kira-kira na kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja. Lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing mah ka ditu. Tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja. Embung aing mah dibere ku raja. Emang kunaon kaganggu awak aing. Kaganggu hati aing. Boh. Ya siap nganasehatan. Siap. Coba. Tapi sia Bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema. Tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia. Ya tuh kumaha engke bae sakieu hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan. Saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah. Cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu. Tungtungna mah tukang ceramah kasinggung bae. Tenang lul. Si Bahlul ka istana. Tuan raja di bejaan aya Bahlul edan. Naon ka dieu? Maksudnya supaya ngahibur tuan raja. Aing kudu cager ge, teu kahibur komo kudu edan. Teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan, bisa ngabungahkeun, bisa ngahibur, urang neuleuh di jalan betah, di jalan urang keur naik mobil. Ya, tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu, tilu teh jeung hiji deui. Sa mobil teh. Kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae. Ini nyana sebab urang mah pikiran kang ngaji nyana mah ka Bali. Manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok. Sakjana atuh cenah atuh leuleuh pemandangan mah tolol teh coba. Dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan. Tapi hiburan tak kumaha mah. Masyaallah aja lamun leuleuh nu edan. Di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana. Nyana mah lalaunan cenah mobilna lalaunan. Dek naon sia teh leuleuh nu edan tapi resep goblok. Ngaranna lain normal edan kabehan. Nah, itu tuan raja ikut gitu batu coba ka dieu nu edan. Bawa kupong gawat. Assalamualaikum cek Bahlul. Dicek raja assalamualaikum bener berarti kan. Edan kan. Waalaikumsalam. Ieu Bahlul mohon cek nanti. Bahlul edan kan leuwih ti edan. Naon leuwih ti edan cek raja-raja geus seuri bae baca leuwih ti edan. Berarti bolona lima raja bolon sia. Tuan raja. Tuan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae. Musingan naon? Anak lahir harapan lalaki ternyata cewek, ternyata awewe. Emang bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah ti Allah
dia di Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu mah lain masalah, nu penting lalaki, aing hayang lalaki. Bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah, anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos Bahlul edan mending mana? Iya tuh mending anak aing jeung makana cek dipeluk bener oge cek bener siap Bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siapa tuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oge itu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si Bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu bang Masya Allah puyengeun ieu ku ari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah teu ingetan dana mah makana Tuan Raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa mukakeun hate tamahal tah jelema kos kitu teh dibandingkan jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horegana nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya gitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah iya bilaga nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah iyalah Bahlul akhirnya Bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik Tuan Raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering Bahlul dipanggil ke istana sakadar ngahibur raja bae euna Bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak Tuan Raja coba bere deui aing nasehat daun Tuan Raja coba bae nasehatan ieu nasehatan coba supaya terbuka hate oh atuh lain di istana nganasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak Tuan Raja dibawa ku Bahlul nasehat terus di kota juga kampungan ka perkampungan cek Tuan Raja dibawa ka mana aing Bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan Bahlul sia dan laonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye Raja Tuan Raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur Bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol cek Bahlul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah ieu adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta imah urang mah engke sabada kiamat
cak raja bener oge pernah edan tapi kieu nasehatan hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balol kieu maksudna ieu teh tadi jero kuburan ieu teh istana kuburan kadeuleuna tapi istana ngaco sia bahlul iya tuh lain bahlul tuh gaco mah cak raja puyeng aing jeung sia maksudna naon ieu teh kuburan kadeuleuna tapi ternyata istana ya teh. Coba jelaskan Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali kadeuleuna nama di kuburan luhurna di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibnu Athaillah Imam Kusyairi jeung berbagai wali-wali Allah Imam Syafi'i Hambali Hanafi Maliki katinggali nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin ulama terus sampai kiamat kadeuleuna nama luhurna kuburan jero nama istana lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa si nyinggung aing iya tuh lain bahlul lain gitu mah aing mah bahlul sekian aja atuh aing mah meureunnanan meureun narakanya atuh emang kunaon tuan raja nu mantak boga kayakinan neraka duit rakyat ku aing dileg-leg kabeh ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu sial nu bahlul Masya Allah Karim omongan anak nyelekitkan hati tapi bener bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian dah ieu BG KTP na KH ieu KH manya tukang karung KH bolon teh si budak pajar Kiai Haji horenganan karung hejo akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya ucapan bahlul kadeuleuna mah kuburan jero nama meureun istana ahli-ahli Allah mah tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah ai ieu jawara nu lain ahli Allah ai ieu pedagang nu lain ahli Allah komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah geus larenta mah boro-boro surga teh mah jahanam geus aya di jero kuburan bener oge ieu ulah kafir ulah munafik ulah musyrik urang sebagai mukmin tapi mukmin asin meureunanan urang di jero kuburan siksa ciki bahlul ai karasa mah ku sia benernya si bahlul ya ai jelema mah edan tapi horenganan hebat geus kuari geus geus kana kesehatan aing di kuburan di kumaha ge balik deui ka istana ka ditu deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal urang liwat ka Jakarta tuh hotel masyaallah puluhan tingkat urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana kula masuk bau kipireun kitu ja sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal atuh moal teu jahueun kartuna ge teu jahueun meulikna sabaraha duit janya nama aya ka Jogja bae teh asup ka hotel lain hotel teh mah kos kitu mah anu Masya Allah Karim ini bahlul muhara bahlul geus datang ka istana teh geus wari istirahat teh lah istirahat ki bahlul balik ka imah nya nama cumplang campling kadang-kadang ki bahlul asup ka gunung di gunung aya guha asup ka jero ditarungguan ku jelema boh loba di luareun guha teh nungguan bahlul ai keluar teh tiliang kos lain jelema percis penghuni gunung hewan-hewan sebab lawan beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang campling keluar ti liang gunung
Nah mau dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah loba di Mekah kula caritana ke Mekah jeung abah sebarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh baheula maja naon garana-garana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bari nyahi ngomong kieu ieu nu karasep macan puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tuh nu harideung ulang Afrika tuh nu harideung urang takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid mantak ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi ieu mah Masya Allah tah bahlul teh kos kitu keluar ti liang ki bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar di jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul euleun zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat di Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya betas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib di toel deh kayak baluk kayak lah sakedeun cek cenah Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ke Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat mantas Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nama Quran ai isi malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya ayo lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percaya teu percayana panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae innal ladzina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deui aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum malana pamangi kula di Mekah saumur hirup encan pernah mangi deui ditongton dideulekeun didengekeun ku kula jeung almarhum abah masyaallah cek abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ke Uzbekistan orang ziarah ka ditu dihormat ke orang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu orang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep bus setiap bus asup kalau leutik tempat da keluar kula nu mimpin di jadi lila kula mah di jero teh sieun mah hampir teu asup teu meunangeun pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang takroni yang ini lamun kukula tadi betot ba Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cekula teh sarua oh Indonesia lah hadza wajah takroni juga ada di Uzbekistan mah masyaallah awewe teh gareuli gelis irung mancung
rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti, rata-rata senyumna masya Allah, kulitna putih lain, berem lain, hidung lain. Ya Karim, orang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk bakodik di mejana. Emang ulah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh, itulah bogoh tante. Ulah mikiran sia bogoh ka ituna nya atuh balik sia mantong. Tapi geulis ge teresep. Kumaha teresepna? Teu mikih barodo. Sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu. Kunaon eta? Hese di ditu mah teu ngisang, geulis tapi teu ngisang, meper di ditu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik. Meper make batu, make tisu, jadi tas ngising teh meper set. Ieu ge ngilu atuh ngilu cara urang ditu ja WC na ge na caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu. Ieu cenah nuturkeun urang di WC di kantongan. Nah, ieu keur carita Imam Bukhari masya Allah batur seperti eta. Nah, Bahlul hafizul Quran. Gusti Allah batur mah ku embung-embungna di kiai-kiai, ku embung-embungna dijadikeun jelema di negara edan. Bahlul cek raja. Coba saya ngomong dengan nasihatnya supaya aing kahibur Gusti. Kieu tuan raja, ieu dunia fana, artina fana rusak, bener. Tapi lupang rusak nama hati manusia nu ngudag-ngudag ngeresep, leuwih rusak tibatan dunia. Dunia fana, hancur, rusak, intikal. Poe ieu di leungeun urang, isuk bade leungeun batur, isuk page teh leungeun nu sejen, rusak akhirna. Nu paling rusak hati jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong, banyalah si edan bisa kos gitu ya, kaedanan kula seperti eta. Aya deui akhirat nu bako, akhirat anu langgeng, tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan sorga, batan akhirat. Sorga yani akhirat bako tetap langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh, tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah, hate jelema nu resep ka sorga leuwih bako, leuwih hebat, leuwih agreng, leuwih istimewa batan sorgana. Tah, kaharti ku aing Bahlul. Aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja. Aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sambarangan, lamun nurutan kula edan beneran sih. Siun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja. Dunia fana rusak, paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia. Akhirat sorga bako yane tetep, tetapi hate jelema nu ngudag akhirat, nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep. Pikir ku tuan raja. Tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta masya Allah ternyata diabadikeun di unggal kitab-kitab thariqah, di unggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae. Jadilah kuari urang bisa ngaca, dunia teh rusak, nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat, apa petani, apa pedagang, apa kiai, nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia. Ngudag dunia, keagungan, kemuliaan, jabatan, materi, leuwih rusak. Kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi presiden, apapun yang terjadi leuwih rusak. Hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan, leuwih rusak. Tetapi lamun jelema resep ka sorga, sorga teh bako, sorga teh tetep hate anu resep kana sorga. Caki Bahlul leuwih agung, leuwih mulia, leuwih istimewa batan sorgana. Geus teh hayangeun di dunia mah.
edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang sorga. Lamun urang geus hatena hayang ka sorga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi salih, tina salih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere karomah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembogan karomah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleuna naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu. Kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara, kafir mana anu henteu kena pedangnya na, tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Ki Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh, kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda, naik onta, himar, iya paeh kudana. Bahlul iya urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia dek naik naon na kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing aja hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung baralik kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Dahlul neuk milu ka mana moal milu ka mana ini sia balik kumaha naik kuda dasar Bahlul sia edan teh dipaksakeun sia mah sia teh aing nu edan sia teh aing nu edan ye aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana raja ka aing nyebut sia Bahlul edan cak teh aing mah edanan raja itu aing mah jelema bener cinta Allah raja cinta dunia edan bener. Geus loba omong cek raja teh balik ayo akhirna didelegeun ke Bahlul usap kuda udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup hudang kuda geus we tumpakan sia balik ke mahnya kabeh ulah teu kaget Bahlul bisa ngahirupan kuda atau aing kitu mah engke emak urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nyana harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikeun ku gamean si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa gua anakna bah selamat alhamdulillah ya cekel ya les kuda ya ayo bawa ke itu kaleuweung emang kunaon kitu kubur aya abah sok nanaonan kubur daripada paeh di dieu ge bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu harti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup. Bahlul Masya Allah bahawa ku anakna kaleuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dieu ya kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda haju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi kenaon sia ngubur kuda aduh
aing heran ka Abah sia emang kuda paeh bisa ditumpahkan emang paeh ti ditu kene kudaon eta cek Bahlul pan sia hayang neuleuh kemonesan tah ahli Allah mah ahli Allah seperti eta aing lamun lain nganasehatan ka sia nganasehatan ka raja moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong titah nganasehatan raja tah engke di akhirat hayang naon di dunia bae di dunia geus kitu di dunia bae geus hayang naon bae bisa komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul teh mah di Baghdad zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teteh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik iya kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal mulai cencerikan nya malah hirup deui lain kitu cek teh atuh aya teh cerik-cerik acan mah beusi jore bae kabejana macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemun anakna aya di saya ngada wudu orang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin dan tilu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakeuna sok hirup paras sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Syujai beh ditepak naonna tepakeuna coba aku sia tepak ditepakan ku Mama Syatibi plek plek ieu bun-bunana plek 3 kali hudang atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah ieu biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeuna sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh toh pake lalagaan masantren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun nu zara ka Gentur teureun-eureun nu zara ka Mama Kresek teureun-eureun nu zara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Syujai mah kula zarah ka dinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna bae tah kula zarah deui tahun kitu 98 zarah deui ka dinya ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nu geus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnya alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Syujai lain letik-letik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah ieu carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul ingat ke mama nu area di urang beh Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin elmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadengengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggih lah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babak kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji Samarkondi
Abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh samarkondina luar biasa santri kula ge geus pagahan mantek mantek kore martil di bawa bae jeung ragajina malah mah mah begitu ngaji pandi takrir bae takrir di Ki Muhyiddin almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abah kula ge jada langsung kula ngaji samarkondi ngaji sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih ngan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh kauluh almat kauluh teh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jora impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh dia sukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin teangan sapu tanganna di mana maksudnya lamun iya misalnya maca kitab ya jangan mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ya taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masya Allah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yacidahu masya Allah kula bae ge ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jas sunnah nyaho dina fikih teh jas sunnah cara makena gelas santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirna deuk nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dia ka dia make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan ku nya nyurah kikieuan bae nyurah ka kula deui teu sia ka aing ieu guru Buya ka aing nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca yasin keur katalar keneh kuring teu maca waqiah beuki kolot jadi beuki poho lam yakunil teu katalar si ieu tabarok gitu lah osok kos kitu tah kunaon tah barang datang ka di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca yasin tabarok waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si ieu tah lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan nu kitu tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri
lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah nu dicaritakeun ahli Allah ku urang abeh naon urang kasinaran ku ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Dongeng politik capek, dongeng ekonomi teu kebedag ku urang, dongeng budaya moal aya anggeusna, tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hati siga nu edan padahal teu, siga nu salah padahal teu, omonganana sakecap nyata, omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan. Terus sepanjang masa aya bae, sepanjang aya waliullah moal wakat kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahlul can anggeus ya bahlul loba kene masya Allah. Ieu kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aya jelema dahar bae. Nah ieu geus sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahlul dipanggil deui ku raja titah kanasehatan. Ditanya bahlul aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae eta naon maksudna? Cek bahlul cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep, deuk salat bae, deuk puasa bae, deuk maca Quran bae, deuk zikir bae, urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka mantak ibadah teh sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge, kakaraku kala jengking dunia, kakaraku kalabang dunia urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, cek ki bahlul kasalametan keur aranjeun kabeh. Salamun alaikum bima sabartum, ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah, hartina pake ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup mata cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah, eta mah geus hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu akur bae. Nah nu mantak kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi jeung sajabana, eta mah jelema geus lain sambarangan. Ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi, set anu ngajepret ragam. Mantak lamun ieu da dibuka pitak loba di dieu urutkeun. Tah eta bagus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema itu Syekh Syarif Hidayatullah wali-wali sanga eta mah anu majnun lillah, dongengna geus maraklum. Ieu bae tingkatan kadua urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka, eta ge geus termasuk. Ketilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga.
Nah mudah-mudahan orang kabehan kumpul di kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya orang bisa mawas diri, introspeksi. Orang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Jang seru lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul. Na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturan ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi. Urang mah kitu, bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Kita ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahoan. Masyaallah karim ahli Allah. Madaki Hairun abah kula putra abah kula putra naon kare kirom likirom putra Ki Hairun mah liwat bae ka lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge ka ambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu can jero kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilanat ku Gusti Allah. Ya Allah kiai banyak kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka ambe tuh sia ge sia mun liwat ka lembur bangun aya jahe di wah ka ambe wah makan SMS tadi geus aya di goblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan. Lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa ulah lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitabna pohara begitu dibacaan Masya Allah karim. Iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon kitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah emang kunaon gitu lamun urang ngadahar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharanan komo kiai proposalna nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus ya bakir cerita ahli Allah kan lain deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almarhumah mudah-mudahan dihampura